يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa qaddana bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Papi Taurat tah eta tetep dina kitab Taurat. Dina kitab Taurat wal karimu la yudomu abadan ari lapad wal karimu la yudomu abadan. Iya, dan sebagian ayat-ayat lain dina Quran baik dina salian di Quran oge ayat, tapi lain berarti ieu mah geus diarabkeun da kamari oge innaha nazalat awalan bil arabiyyah. Sakabeh kitab-kitab nu dilungsurkeun ku Allah kabeh oge berbahasa Arab. Ngan beda kusabab diturunkeun ka hiji nabi anu mana nabi bahasa di lingkunganna beda-beda, maka ku nabi eta diterjemahkeun sakumaha bahasa masyarakatna. Nah ieu masih Arab gini. Wal karimu jeung ari jalma berehan dermawan. Wal karimu jeung ari jalma berehan la yudomu eta moal dirugikeun ieu karim. La yudomu eta moal dirugikeun ieu karim abadan dina salawasna. Moal aya jelema anu berehan nu tukang barang bereh tuluy bakal rugi moal. Sabalikna nu medit nu bakal rugi mah. Nu berehan gorehan dari haji Allah moal geus. Geus apa nama? Sabungkus. Hitung tak. Wa makna layudomu jeung ari makna lapad layudomu. Ari makna lapad layudomu ae layudoru. Bisa ditasdidan bisa henteu doro ya duru atau dor ya non yudor. Ae layudoru tegas nama moal dirugikeun itu karim. Yang sok loba mikir rek barang bere teh beda urang mah. Panas dibikeun. Mata kudu buleud heula, buleud heula. Nu buleud mah datangna ge buleud deui. Wa fil Injil jeung eta tetep dina kitab Injil. Dina kitab Injil aya dauhan wal bakhilu yaqulu amwalahu al-ida. Ari lapad wal bakhilu jeung eta tetep dina kitab Injil wal bahiru ari lapad wal bahilu ari anu koret yakulu eta ngadahar amwalahu kana pirang-pirang harta nu koret kana pirang-pirang hartana bakhil saha nu ngadahar teh saal ida pirang-pirang musuhna. Jelema pedit rupan ulah ku batur. Medit teh saha jelema anu rasakeun kana pedit atuh. Akhirna nu sejen oge batur oge ku sabab pedit teu mere ngecrok-ngecrok acan ieu paling penting bisa diakalakan. Tuh. Atau rek dicilakakeun kumaha we? Akhirna nu ngadaharan banda teh lain manehna karena ka batur. Bikasril aini ku ngasrohkeun ain ida teh wabil qasri jeung ku qasar artina henteu make hamzah di ujungna qasar mah sekadar alif teh wa fi zaburi jeung eta tetep dina kitab Zabur wal hasudu la yasudu abadan ari lapad wal hasudu la yasudu abadan aya kalimah jiga kieu cenah dina kitab Zabur wal hasudu jeung ari jalma hasud tekau batur meunang nikmat manehna mah sok paranas tiris. Jelema hasud mah la yasudu eta moal berkuasa ieu hasud. Ku Allah moal diberi kekuasaan. La yasudu eta moal berkuasa ieu hasud abadan dina salawasna. Selamana jelema hasud mah bakal tertindas tong boro-boro ku batur ku perasaan sorangan tertindas. Teu ngeunah we.
po batur piragi po batur atuh naon tuh eta po batur kawin deui tegenah gitu. Pokoknya mah lamun batur menang nikmat urang kudu bisa merasakan nikmatnya tak peperih henteu urang nu merena geuningan batur teh menang nikmat di nu sejen bunga we pokoknya mah lempo batur bunga teh gitu nyenor mah wapil furqani jeung eta tetep dina al furqan walladzi khabusa la yakhruju illa nakida ari ayat walladzi khabusa la yakhruju illa nakida walladzi jeung ari anu khabusa anu jahat ieu ladi walladzi jeung ari anu jalma khabusa anu jahat itu jalma itu la yahruju eta moal kaluar itu jalma itu ladi eta moal kaluar itu lagi illa nakidan angin bariangan cilaka dia lemah jahat jadi orang tepan lamun orang nyieun kahadean maka kahadean eta bakal balik kana awak urang lamun orang nyieun kagorengan nya kitu deui bakal balik kana awak sorangan jika eunteu gitu mun urang sok eunteu naon anu katompona eunteu kita awak sorangan nyieun kahadean mantul kana awak sorangan nyieun kagorengan oge sarua bakal kana awak sorangan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha mata lamun hayang nyieun hayang loba kahadean udah datang ka urang sok we ayeuna pepelakan nyieun kahadean gitu engke buat teu kanyahoan iraha tinggi supageto kahadean eta bakal dibales ku Allah datang ka urang tong maka ngarep-ngarep langsung migawe ayeuna datang ayeuna teu kanyahoan bukan apa nyawa sami upi kahareupeun nu tadi narek katinggang teh teu jadi mana sana hikayatun ari ieu eta hikayat ada sebuah cerita dongeng ieu cerita di kengkeng ge qala ngada usaha Abdullah ibnul Mubarak Syekh Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar kaya raya Syekh Abdullah bin Mubarak kumaha saurna hajat itu sanatan minas sinin anjeunna ngadauhkeun kana lafaz hajat itu hajian kaula hajat itu hajian kaula sanatan dina hiji taun minas sinina tina pirang taun dina hiji tahun kaula berangkat haji cik Syekh Abdullah bin Mubarak pakuntu tuluy kabuktian kaula pakuntu tuluy bukti kaula pi hatimi Ismaila eta tetep dina dinding Ka'bahna Nabi Ismail jadi dinding Ka'bah anu bertepatan jeung hijir Ismail di jero kan aya naon di luhurna teh talang emas teh. Tah dirinya cenah keur dirinya. Panontu tuluy sare kaula. Keur dirinya teh baheula mah jiga ayeuna meureun jelema naon bisa sare sagala. Memang diusir sare sia mah pun. Mun ayeuna mah panontu tuluy sare kaula dina jero sare paro itu tuluy ngimpi kaula atawa ningali kaula pil manami dina jero sare dina impian kita na jero sare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepang sareng Kangjeng Nabi itu aya ulama mangimpi teh jeung Kangjeng Nabi urang ngimpi teh jeung naon jeung randa deui randa deui da ari ngimpi mah kumaha bayangan-bayangan keur waktu urang sampe sare urang loba ngabayangkeun naon mata paheula cenah kumaha cenah pangarsa abdi hayang tepang sareng Kangjeng Nabi hayang ngimpi gitu da jelema anu pernah ngimpi jeung Kangjeng Nabi dijamin bagja ieu jelema ari kitu teh geus mun hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi hayang menang jawaban engke isukan ka dieu deui tapi mun isukan ka dieu tong dahar heula di imahna rek disuguhan meureun kitu meureun bayanganna teh
akhirnya berangkat isukan teu dahar heula atuh ti isuk teh geus lapar beuteung teh geus ditungguan makan nungguan ajengan teh teu bijil-bijil teh nepi ka sore teh ai pas datang gitu teh ayeuna kumaha dahar dieu mah teh henteu tah ayeuna geus datang ka dieu ketungguan peuting sare di dieu atuh teu dahar dok ge sare onehna teh beres sudah sare ditanya ku kiai kumaha ngimpi naon ngimpi dahar eta jawabanana geus balik kieu atuh puguh aing puguh datang ka dieu teh yang minta amalan kumaha carana ngimpi jeung Kangjeng Nabi geuninganan karena ngimpi dahar meureun anjeun gitu pang ngimpi dahar naon da memes sare kabayang hayang dahar wae mun anjeun hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu terbayang-bayang wajah Kangjeng Nabi teh sampai sare teh saking ku hayang amprok engke ku Allah diamprokkeun jalur ngimpi ieu mah sampai dahar sampai sare atuh nyatu wae bayanganna nya ngimpin oge dahar gitu jadi kudu hayang nyaan gitu waqala bari ngadawuh Kangjeng Nabi li ka kaula waqala bari ngadawuh Kangjeng Nabi li ka kaula dina impian saur Kangjeng Nabi dina impenan eta Syekh Abdullah bin Mubarak idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kada wa kada idza raja'ta di mana-mana balik anjeun gitu di mana-mana balik anjeun ila Baghdad ka kota Baghdad berarti orang Irak Syekh Abdullah bin Mubarak di mana-mana anjeun balik ka kota Baghdad fadkhul tah kudu asup anjeun tak kudu asup anjeun pi mahallati kada ka tempat anu wa kada jeung anu mun urang mah daerah anu kecamatan anu sagala rupa komplit alamatna dina impian teh pokona mah Rancasari ka kulon saeutik itu sukan ada berarti didinya cenah watlub jeung kudu niangan anjeun watlub jeung kudu neangan anjeun aya hiji bapak-bapak geus rada kolot puisan asirana teh Bahroma al-Majusiya ka Mang Bahrom cerita Mang Bahrom al-Majusiya nu bangsa Majusi aya aki-aki ngaranna Bahrom sapopoena tukang menyembah seuneu gitu berarti naon orang Majusi penyembah api wa akri nah jeung kudu macakeun anjeun maksud macakeun teh nyampaikeun gitu lah jeung kudu macakeun anjeun hu ka itu Bahrom minni ti kaula bejakeun ka Bahrom sampaikeun ti minni ti kaula macakeun kana naon assalamu kana salam bejakeun salam kami ka anjeunna aku tukang nyembah seuneu diuluk salaman ku Kangjeng Nabi haji ono ge tukang ahli salat teh ira teh pernah nampa salam ti Kangjeng Nabi gitu. Ieu tukang menyembah seuneu. Berarti orang yang menang salam ti Kangjeng Nabi kudu nyembah seuneu heula. Lain. Bejakeun cenah salam ti kami ka Bahrom eta. Ai kitu teh waqul jeung kudu ngucap anjeun lahu ka Bahrom. Bejakeun cenah ka Bahrom kudu ngucap anjeun lahu ka itu Bahrom. Ngucapkeun innallaha ta'ala radin angka innallaha sanyana Gusti Allah bejakeun kitu radin eta anu ridho angka ka anjeun bejakeun salam ti kami bejakeun deui Allah ridho ka anjeun gitu coba nu kaimpikeun anak kumaha eta jelema lain Islam boro-boro salat ka pangeran ge ka Gusti Allah ge teu hayang wawuh sapopoena tukang nyembah seuneu tuluy nyimpen jeung Kangjeng Nabi sampaikeun salam ti kami cek Kangjeng Nabi bejakeun Allah geus ridho ka anjeun kumaha ieu teh sedengkeun ngimpi jeung Kangjeng Nabi mah teu bohong tapi piraku jelema kawas kitu Kangjeng Nabi nu ngadawuhna di pikiran di asa mustahil kumaha aipek teh cek eta Syekh Ibnu Mubarak pantabah tu tuluy hudang kaula pakul tu tuluy ngucap kaula cek kaula teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hadihi ru'ya minas syaiton hadihi hari ieu ru'ya eta impian minas syaiton ti setan mustahil jelema penyembah seuneu
Allah ridho. Jelema penyebaseuna Kangjeng Nabi hayang pangdugikeun salam, ah ieu mah impian setan. Patawado tu tuluy wudu kaula. Udang sare teh wudu. Wa shallaitu jeung salat kaula. Salat naon? Salat sunat moal salat isya pas urang. Salat sunat. Wa tubtu jeung tawaf kaula. Waktu tu jeung tawaf kaula bil Ka'bati murilingan gitu tawaf murilingan kaula bil Ka'bati kana Ka'bah murilingan kaula bil Ka'bati kana Ka'bah Masya Allah gitu. Masya Allah aduh duka sabaraha keliling gitulah Masya Allah gitu muter we kuring teh pagola tuluy ngalindih nikah kaula naon annaumu sare tunduh di wae terus beres salat sunat, tuluy beres tawaf, tuluy tunduh. Paro aya tu tuluy ngimpi deui kaula. Kadalika barinya kitu deui madkur nu dicaritakeun, tepang deui jeung Kangjeng Nabi, jeung Kangjeng Nabi bejakeun salam ti kami di Baghdad aya ngaranna Mang Bahrom tukang nyembah seuneu, bejakeun deui Allah ridho ka manehna. Kitu deui. Aduh kok ieu teh hudang. Wah, ieu mah setan ieu impian teh ieu. Mustahil. Nepi ka sabaraha kali eta impian salah samarot kalawan 3 kali berulang-ulang eta korejak hudang kitu deui sare deui ngimpi deui hoyong we hudang sare palamma atmamtu tuluy dina waktu nyampurnakeun kaula al hajja kana haji ari geus beres hajian teh da ari nepi ka 3 kali kieu berarti lain ti setan ieu da baheula ge Kangjeng Nabi Ibrahim dipiwarang ku Allah meunjit putrana Nabi Ismail nepi ka 3 kali. Sakali piraku itu ditah meunjit budak. Korek sare deui ngimpi deui, sare ngimpi deui. Wah, ieu mah ti Allah ya. Da Gusti Allah nu miwarangna oge. Kakarakan 3 kali mah tetep. Ah, bener ah, rek dipeunjit budak. Nah, kitu bisi kaimpikeun urang. Peunjit hajono budak. Tuh. Lain meunjit budak, meunjit sarangan. Nepi ka 3 kali ngimpi. Warojatu jeung balik kaula ila Baghdad ka Baghdad kaula teh balik ka Baghdad wa sa'altu jeung nanya kaula jeung nanyakeun kaula anil mahallati tina tempat anu dicaritakeun dina impian teh wadari jeung ti imahna da alamatna jelas cenah deket Masjid Miftahul Huda imahna teh rada kakidul saeutik kakidul saeutik pawajatu tuluy manggihan kaula saykhon ka hajono aya jalma kolot kita ieu saykhon ka aki-aki pokona saykhun teh jadi non man jawazal arba'in jalma anu geus leuwih 40 tahun disebutna teh saykhun lamun aki-aki pisan saykhun kabir saykhun kabir pokoknya nama jelema kolot lah gitu aya syekh teh aya gelar ulama eta mah gitu aya naon geus kolot gitu aki-aki lah lempeng nama tuluy manggihan kaula saykhun ka aki-aki pakultu tuluy nyarita kaula tuluy ngucap kaula ditanya aki-aki eta teh anta Bahromu al-Majusi anta naha ari anjeun gitu ditakdirkeun we eta pertanyaan anta naha ari anjeun Bahromu al-Majusi eta Bahrom al-Majusi qala ngajawab itu Bahrom nyarita itu Bahrom nah aya naon mah beurang kitu kultu ngucap deui kaula halaka indallahi khairun halakana eta tetep boga anjeun halakana eta tetep boga anjeun indallahi di sisi Allah naon khairun ari kahadean indallahi mungguh Allah atau gitu khairun ari kahadean cing ari anjeun boga kahadean naon nu ceuk Allah disebut hade itu teh di pikiran kumanehna teh da kalohna ge teu ngaku ieu mikir naon atuh kahadean kuringnya kola mana kola nyarita itu Bahrom naam boga kahadean anjeun teh boga naam mun naon kahadeanna saking ku odongna disangkana hade teh
kana li arba'u banatin wa arba'u banin, karena kabuktian li eta tatapikeun kuring saha arba'u banatin opat gadis, kuring teh boga opat gadis, wa arba'u banina jeung opat bujangan, opat bujang gitu, opat anak laki opat anak awewe, berarti budakna sabarata 8 nu ayeuna mah kayaknya saya jadi salapan. Wajawajtu jeung ngawinkeun kaula hunna ka itu arba'a banat opat gadis kaula ukula dikawinkeun ka saha min abnai ka anak lalaki kaula, kawinkeun adi lanjut eta sanes kasayang abdi teh aku nu kitu kahadean pan haram atuh jina salawasna. Pakul tutuluy ngucap kaula ceuk ulama ieu ceuk Syekh Abdullah hada haramun, hada ari ieu nu dicaritakeun haramun eta haram, lain kahadean atuh teh barang haram kawinkeun anak sorangan ka anak sorangan. Heuda Allah nu saimbang atuh anak urang balaleunghar kabeh nek sanu nempo nu ieu deui. Anu sederajat dina kaseeoanana gitu. Pan biasana orang kaya zaman baheula mah nya gengsi lah gitu dikawinkeun ka naon gitu. Kudu nu saieu deui nu saimbang deui Pak. Kitu geuninna film mah. Ai kitu teh cenah ieu mah haram cenah tuh. Sugan aya nu sejen teu hal indaka goiru dalik. Hal indaka naha eta tetep dianjeun. Hal indaka naha eta tetep disandingeun anjeun goiru dalika ari salianti itu madkur. Salianti anjeun ngawinkeun opat anak lalaki ka opat anak awewe, sugan aya nu sejen. Qala ngajawab itu Bahrom nyarita itu Bahrom na'amuhun aya naon tah sugan ieu kahadean ja'altu walimatan lil majusi fi waqti tazwijil banat. Ja'altu ngajadikeun kaula nyieun kaula, ja'altu ngajadikeun kaula walimatan kana walimah mun urang mah susuku ngahaja masak keur saha lil majusi pikeun kaum majusi nya nu sabangsa manehna we da agamana meureun penyembah api hungkul. Kami teh nyieun susuguh keur kaum majusi pi waqti tajwijil banati dina waktu ngawinkeun anak-anak nah dina waktu ngawinkeun pirang-pirang anakna atuh di mana-mana anakna dikawinkeun ka anakna eta teh jina maka susuguh-susuguhna oge haram sabab mendukung kana perjinahan. Sarua eta oge haram teh lain sekedar ngawinkeun eta hungkul. Kultu ngajawab kaula ngucap kaula hada haramun, hada ari ieu haramun eta haram atuh mah haram keneh wae. Dasar jeung mendukung kana haram. Terus kumaha deui ceun aya nu sejen teu cenah hal indaka goiru dalik, hal indaka naha eta tetep disandingeun anjeun goiru dalika ari salianti nu dicaritakeun. Salianti madkur aya teu kahadean nu sejen. Qala sugan cina nama ieu kahadean teh ieu. Qala ngajawab itu Bahrom naam heueuh cenah aya muhun aya. Naon tah kami boga we hiji-hiji deui. Hiji-hijina deui. Berarti budakna salapan. Kana kabuktian li eta tetep pikeun kaula saha bintun hiji anak awewe deui. Hiji anak awewe. Nganu anak awewe ieu mah spesial min ajmalin nas tina panggulis-gulisna manusia. Moal aya nu panggulisna dipamanukan ngaleuwihan anakna Haji Ono. Kusabab lebar dikawin ku Haji Ono. Itu ceritana gitu cenah. Kaula boga budak hiji deui ieu panggulisna. Ma wajatu laha kub'an, ma wajatu saking kugelisna ma wajatu temanggihan kaula laha pikeun itu bintun anak kaula, temanggihan kaula laha pikeun itu bintun kub'an mun urang makanan nu saimbang nu kira kapatesna anu sepadan gitu kub'an kana anu pek lah naon bebas anu saimbang gitu anu sakupu akhirna kumaha ku sabab eueuh anu cocok jeung anak kaula pajawaj tu tuluy ngawinkeun kaula
Pajawan teu tuluy ngawinkeun kaula ka eta bintun dikawinkeun min nafsi kana awak kaula. Lebar dikabaturkeun mah kawin ku sorangan. Domba-domba kuring. Dilekui-lekui ku kuring. Ade mangguha anu boga domba mah. Urang gitu tah. Kawin teh ku kula teh cenah. Wajah tu jeung ngajadikeun kaula. Ngajadikeun kaula walimatan kana susuguh awala lailatin dina malam pertama. Dina awal peuting. Pas malam pertama teh kaula teh nyieun walimahan besar-besaran. Dahol tu anu ngaduhul kaula. Ngaduhul teh ngalekuy kaula. Dahol tu anu ngalekuy kaula ngalekuy. Ngaduhul kaula biha ka itu bintun. Pas malam pertama meureun tah rek dieksekusi. Leungit teh hancana. Wah. Pakana tuluy kabuktian. Pitil kalailati eta tetep di itu peuting. Minal majusi ti kaum majusi. Naon aksaru atawa saha aksaru anu leuwih loba. Saha aksaru anu leuwih loba minal alfi tinimbang 1000 orang. Kaum majusi penyembah seuneu teh teu kurang ti 1000 dina peuting harita teh menghadiri acara besar-besaran eta teh cenah. Sugan eta teh kasaean. Itu cek manehna teh pakul tutuluy nyarita kaula ngucap kaula hada haramun aidon hada ari ieu haramun eta haram aidon deui eta mah haram keneh bae atuh sugan boga nu sejen teu hal indah ka goyur dalik hal indah kana eta tetep disandingeun anjeun naon goyur dalik ka ari salian tinu dicaritakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fa'ana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qurabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bitalimi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amana abdi tawassul kufana abdi tawassul kufahu